Dilan, mana Dilan ya? Iya mana saha? Urang awan ingat tuh baturan mana di SD. Oh, nomor handphonenya. Robah-robah kan. Pas gitu mana mah ka urang. Geus main penuh waktu ngomong jeung foto gini. Wan. Naon sa? Didinya ke butuh pegawaian tuh, orang aya pegawaian yang didinya. Pegawai naon? Jadi tukang koran tapi Baik. Di mana kota yang baik? Ayo mana ge gawe jadi tukang koran? itu orang mah anggar di dia jadi tukang Urang ka dituna kumaha? Urang teu boga duit. mungkin dipangbayarkeun ku bos nu di ditu. Oh nya teh ai ka dituna iraha ca. Isupnya bisa kayak kuring ke dia deui atuh bising nu meuli es lelengitan. Oh nya tuh sia. Assalamualaikum. Ya Allah, lancarkan perjalanan abdi ke kota. Jeung sing lancarkeun dagangan abdi di kota. Sing seueur nu meser. Sing teu aya hambatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam, aya naon? Lancarkeun urang ka terminal. Sok we teh sorangan abdi mah tunduk keneh. Hayu atuh. Nges kala kecewa. Punten lu bade tumaros ari ruangan Pak Chandra di palih mana ya? Oh, mangga Pak. Pak itu. Assalamualaikum. Oh, silakan duduk Pak. Ya makasih Pak. Oh ini awalnya ngebilang sama Richard ya. Sumuhun Pak. Ya saya bahasa Sunda gini. Abingnya pakai bahasa Sunda. Muhun Pak, bete asli di Cianjur. Tenan naon make bahasa Indonesia oge. Kita pakai bahasa Sunda we. Badai ngaleut. Tekedah Pak. Langsung itu di damel we. Lo mohon ayeuna anjeun tos tiasa damel. Pak, ai upami koranna di mana? Oh itu aya koranna pada candak lah kedap. Kita aya koranna. Pami kita bi dektitkeun kantong di dia. Mangga kasep da aman kantong di dieu mah kalem we. Terima kasih Pak telah menerima saya bekerja di sini. Ya semoga Anda senang bekerja di sini. Bisa aja Pak. Koran. Teh, koran teh.
Bentar ya, nanti gue telepon lagi. Beran teh. Coba lah. Beran. Coba lah. Beran. Kenapa juga kayak ginian? Lo mendingan gak usah jualan kayak ginian lagi lah. Ya lo kerjaan jadi pengamen aja lah, udah bye. Aku jadi duta sampo lain. Hah? Ups. Dulu pernah coba sampo lain. Dan ketombe kayaknya juga sempat hilang. Tapi cuma sebentar balik lagi. Dan rambutku rontok lagi. Aku sama Pantene aja. Pantene dengan provitamin formula dan ZPT melawan ketombe dan memberi perlindungan tak terkalahkan dari kerontokan. Jadi rambutku nggak ketombean lagi. Nggak rontok lagi. Rahasia aku, Pantene. Koran. Koran. Sabaraha nih teh? Yang lama 2.000 ya. Buat mahal teuing Sabaraha. Sok goceng we goceng. Sok lah yang lama naon tuh. Sok Ya, Bade naon koran Persib aya teh. Persib oh iya. Oh, siap lah. Si Wangga itu Oh, si Wanggai. Oke, siap lah. Nuhun Iya ya. nuhunnya Oke, siap. Yo. Oke. Is ke antosan heula. Teh Bade itu meros. Tumaras naonnya, Jang? Ai kosan nu mirah aya tuh teh. Oh, aya. Rerencangan abi teh aya nu di dinya da. Di mana? Caket kadinya we sakedap. Sakedapnya abi anterkeun ka ditu. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lis. Saha eta? Kalau gue mana nyalis? Astagfirullah. Mending geuleuh teh. Pengali abi teh geus geulis kieu. Gue mana astagfirullahaladzim. Lain eta mah mending geuleuh. Terus satu? Iya ujang ieu teh bade ngekos di dieu. Oh, ngakas. Kalabat atuh. Nyantos satu abi bade uwi heula nya. Bade ka mana, Lis? Bade uwi heula. Nyantos satu. Kalabat jam? Kumaha janten bade ngekos? Janten teh ieu sabaraha? Mirah ngan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta. 400.000 sebulan, mirah kan? Biasa kurang teh. Atos pasak itu atau teu aya tambi kurang-kurang deui. Nyantos teh. Mana tuh acisna? Kecil biasa. Oh, tenan naon Oh tadi iya mah. teh. Terus lagi. Sakit hubung? Nuhun teh abi teh di kampung teh taya deui. 400.000 iya mah ngan 200.000 dihitung-hitung teh. Mun tani kieu teh. Tenan lah. Tapi mungkin kudu dilunasan, mun teh dilunasan, ini tuh lah pak kudu ngokos di tempat abi. Nuhun teh. Nyata Nuhun satu. teh. Nya, kan sami. Bismillah. Hapunten. Nyate tenanan. Pak Candrana ya. Wujud aya panginten, bade aya keperluan naon?
Abi bade masihan suratnya ka Pak Chandra. Nyantos abdi bade simpan hal suratna. Nggak sangat cari. Kang mun abdi kenging keteran kunaon akan bade keluar kantor ieu. Iya Bu, abi teh kan cita-cita teh yang ka haji. Koran ngan ieu na gajina ngan sakdi. Jadi abi ada keluar ada yang nangan pagawean anyar. Oh gitu alasanna mun kitu mah abdi bade ngabantu akan jadi pembisnis anu sukses. Jadi tukang keran deui. Mohon Pacan lagi kan asalna tidak dagang koran, tapi kan ayeuna boga kantornya leuwih. Oh nya antos ari kitu mah. Ari jiga Pak Chandra kumaha carana? Kudu seueur masihan ka sesama, kudu rajin ibadah, tong nyerah jiga ayeuna. Tuh. Mun ayeuna nyerah, ke kadituna kudu kumaha. Ke kumaha kan. Nuhun atuh infona. Antos abi bade uwi heula. Tol sore. Oh, iya. Mentang-mentang cari duit, beliin anak sembarangan. Baru pulang dimarahin, ngajak berantem. Kamu sih. Jangan berantem dulu. Kiki cuma minta permen susu. Real milk, susu asli milk kita. Ini permen susu mahal. 3 loli milk kita setara dengan 120 kalori. Bikin sehat, cerdas, dan ceria. Pak, punten, ieu data pengeluaran perusahaan. Ini apa ngeluarin mana bisa sakit? Abdi oge terang, siga nama aya lepat di bagian administrasi. Siok kata Ina anjen kok abdi ditugaskeun keur mariksa pengeluaran perusahaan. Mohon Pak. Kumaha ti atos ngecek teh? Atos Pak, siga nama pengeluaran teh makin ka dieu makin ageng. Mun kieu wae mah Maksudna perusahaan ieu lambat laun bakal bangkrut atau ditutup Pak. Perusahaan ieu lambat laun bakal bangkrut atau ditutup Pak. Bukan lautan hanya kolam susu, susu rumputan dina baju ibu. Dan ini tuh mana teh, ini sholat juga gitu pisan. Bisa itu mantap. Bu pasiar abi sakedik atos Bu, abi can mam teh kelas 6 SD Bu. Ay, mana kalau curhat bisa itu mantap. Aduh, anjay. Alhamdulillah. Masih 5 bab, mata tinggal 5 watt. Bangunin jam 5 pagi. Oke, alarm terpasang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilan, naon? Di dia cenah kan yang tukang kebunnya wan. Nya. Di dia ge tukang kebun di dia. Oh henteu, iya abi nu boga ieu mah. Di dia nah bisa sukses mah. Oh eta bi teh tos 3 tahun gawe jadi tukang koran.
Pas mampuna mah kan baheula bak kepakan. Entos lah cenah naon lah. Dan terus dihampurakeun ku abdi. Nuhun mah nunggu pisan. Jadinya emang sahabat abdi pisan. Wah. I don't want your money. No, you don't gotta spend nothing on me. Aya naon Cak? Jadinya kan butuh pegawaian teh. Pagawe naon? Kayak lancan Oh, di mana? Tapi gawena di kota. Yang bae aya mana ge gawe jadi tukang kerang. Henteu urang mah anggar di dieu jadi tukang Ai urang ka dituna kumaha urang teu boga duit. mungkin dipangbayarkeun ku bos nu di ditu. Tuh. Oh ini awalnya direk kemana? Cebolang. Iya. Kalau Berapa? Lan. Anjir bilangnya. Oh, ini apa nih soalnya? Urang teh Sulaimannya di SD. Oh, nu bulukan teh aja. Lah ke robah-robah. Oh, itu ngomongin aja. Tetega lah ngomongin demi Allah aja. Penantian. Tau nggak, April tadi aku foto bareng. Mana nih mata? Sama April. Kalian bisa membelinya langsung dari @score_id langsung dari IG-nya. Jadi tapi ini kalau kita lemparin bisa balik lagi guys. Mana? Gua dia. Jadi satu kelebihan ini selain bisa melindungi kita dari panas, juga kita bisa bermain-main sama topi ini ya guys, bener gak guys? Nah kita sekali ya guys. Jadi jangan lupa beli topi ini, harganya pun terjangkau guys, cuman Rp5.550.000 dipotong pajak 50% ya guys. Jadi 2.500.000. Cuma itu saja ya guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2.020.000.